Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rasul ditugaskan ku Allah Subhanahu wa taala ketika Rasul lahir ke dunia punya tilu tugas. Tugas kahiji Rasul ngalahirkeun iman, kadua Rasul ngalahirkeun Islam, katilu Rasul ngalahirkeun ihsan. Tina iman, Islam, ihsan. Tina iman maka terjadi hukum akal, tina Islam terjadi hukum syara, tina ihsan terjadi hukum adat. Ngan lain adat istiadat, tapi adat ngagaduhan hukum disebut adat, disebut ihsan. Nyaita al ihsanu anta budallah ka'annaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Bahwa ngaran ihsan teh ibadahna anjeun kaya-kaya ninggal ka Allah, lamun anjeun teu ngarasa ninggal ka Allah, Allah mah tetep ninggal ka anjeun. Pertama dididik ku Rasul di Mekah teh nyaita iman. Setelah iman beres Rasul iman hijrah di Mekah ke Madinah, maka di Madinah neme Rasul nyerukeun dina surat Madaniyah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai jalma-jalma anu iman. Berarti nu teu iman mah teu wahai, khusus nu iman. Aqimus shalah wa atuz zakah. Aqimus shalah adegeun salat, wa atuz zakah adegeun zakat. Termasuk ayeuna sakedap deui mayunan bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Diwajibkeun ka aranjeun kabeh nyaeta bulan puasa Ramadan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mata kerja manu iman, puasa soteh nu iman, nu teu iman mah teu kudu puasa. Hukum ayat tilu, hiji hukum adat, dua hukum syara, tilu hukum akal. Hukum cek tadi hukum adat tina ihsan, hukum syara tina Islam, hukum akal tina iman. Naon sababna hukum ayat tilu? Sabab nurek di hukuman ayat tilu, ucap, lampah, tekad. Matak hukum adat, syara, akal, iman, Islam, ihsan. Ya hukum nu tilu ngagaduhan bagian masing-masing jeung aya gunana masing-masing. Gunana hukum adat bea kapanasaran, gunana hukum syara jempe, gunana hukum akal pasrah. Gunana hukum adat nyaeta jempe, gunana hukum syara jempe, gunana hukum adat bea panasaran. Contoh seperti jalma gering biasana dibawa ke mana? Ka rumah sakit, ka dokter, itu teh keur meakeun ka panasaran, itu hukum adat. Jalma lamun keur salat teu maca takbiratul ihram, teu maca Fatihah, teu maca tasahud, maka salatna teu sah. Sabab tina hukum adat dipake hukum syara. Atanapi salat teh diuk wungkul, itu diuk teu make nangtung, teu make ruku, teu make sujud, meneng we ati wungkul, berarti eta jalma teu make naon hukum syara. Kan dicontohan ku Rasul kudu make nangtung, ruku, sujud. Nganu katilu aya disebut hukum akli, kelentengna ati. Tah urang mah kuduna mah kelentengna ati, lain kekelentengahan. Ieu mah rilisan kaosnunya dina babacaan, awak kaosnunya dina sajadah di musola, sementara ati kekelentengan ka pasar ka ditu ka dieu. Tah itu matak dina hukum ayat tilu, hukum adat, hukum syara, hukum akal. Hukum adat teh aya opat, aya ku aya, dua aya ku eueuh, tilu eueuh ku aya, opat eueuh ku eueuh. Cek hukum adat, contoh aya ku aya seperti aya nawar sabab aya dahar. Itu aya ku eueuh, contoh seperti aya na lapar sabab eueuh dahar. Katilu eueuh ku aya seperti eueuhna lapar sabab aya dahar. Eueuhna lapar sabab aya dahar. Kaopat eueuh ku eueuh seperti eueuhna wareg sabab eueuh dahar. Itu cek hukum adat. Ai hukum syara. Nah, hukum syara mah aya 5. Aya nu disebut wajib, aya nu disebut sunat, aya nu disebut haram, aya nu disebut makruh, aya nu disebut mubah.
Mudah-mudahan aya manfaatna khusus kanggo sim kuring nu ngadugikeunana umumna kanggo hadirin anu ningalna. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.